Ah, mananya nunengan share kulat teh. Ongko nangtang bari eueuh. Adi dago-dago canaya keburu hujan manten. Urang hayang apa masalahna naon. Tor cekit. Ata geuningan aya. Kumaha euy manggihan teh si Hercules teh. Henteu ya weh can kapanggih teuing di mana cicing ayeuna. Teangan atuh urang teh tadi ngadagoan laporan maneh. Arek di kumaha? Erek digelutan ku urang mah. Moal asa. Wani kitu. Mane wani eta. Wani lah. Pira si Hercules ketua padepokan Bangkong Perodok keuh. Ya, nya ge waduh kurang wani lah. Anu bener teh eta teh. Ari situ sarua deui waduk. Cenah mah waduk sarua jeung urang. Aya dengekeun jalma mah nu jago eueun waduk. KBG eleh. Eleh ku Allah. Eta dina awakna teh panaya Allah atuh diawasi ku Allah. Moal aya nu waduk najan rek waduk di kadek kitu ye ge angger. Diusikeun ge ku Allah. Bae pokona urang mah erek kagelutan etuman wae lah. Urang ge da waduk sarua. Tung balaga, tung abong-abong sigan waduk bisi apes. Apa teh Allah teh mah mendengar ayeuna maneh ngomong waduk. Ya mah kalakang ngomong wae euy. Lain mun maneh ngomong waduk eta maneh diri maneh. Eta teh ku Allah kadengar. Apaleun eta teh Allah teh, maneh teh kaawasi rup maneh teh. Kiraku. Tuh. Mun Allah maneh moal aya. Nya bener. Mah teh kudu mikir. Tah eta sirah maneh panuhun maneh huntu maneh. Tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Suku leungeun beuteung tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, zat penguasa alam semesta. Najan maneh waduk angger bisa lumpuh ku Allah Subhanahu wa taala mah. Anjir. Halus geuningan keterangan ge. Aslina eta teh lain wadul. Bo tulang, bo getih, bo ciduh, bo leho, maneh le sok lehoan tara. Sok kadang jeung sering urang ge. Eta teh sarua tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta bisa tiba-tiba na awak maneh bisa aya bakteri. Bisa wae ruksak ku bakteri eta jeroan maneh teh, bo jantung, bo usus, bo ginjal gitu. Moal kuat, bo panon, bo ceuli, bo letah. Aku Allah bisa dirobah eta teh. Ulah sagawaya jadi ulah sok-sokan waduk gitu. Anjir.